Cenah lamun ngedarangi akikah budak sorangan teh ulah. Ulah lamun ekana dilakukeun kana najar atawa janji cenah. Tapi lamun akikahna sunah lain najar atawa janji. Orang tua jeung keluarga disunatkeun ngadahar sawareh dagingna. Anu ulah mah diperjualbelikan cenah saperti mulang samung meureun kitunya. Jeung cenah dagingna disunatkeun dibagikeun ka fakir miskin, ka dulur jeung ka tetangga meureunan. Kitu cenah ceuk. Kumaha menurut kepercayaan masing-masing we meureun eta mah. Tapi pami abdi mah murang kali anu ekana teu kaing ngamam dagingna. Ari diteu ece-ece kumaha tah atuh ceuk. Kumaha pami kitu restu atuh punten we pami lepat mah. Muhun hoyong dipanglereskeun we beulih lepat gitu. Tah jadi ieu teh abdi bade masak. Masta kadoma eka murang kali abdi kamari. Rencanana mah bade disop ieu teh sadayana. Soalna bade dibagikeun ieu teh. Biasa we perbumbuan make nu kalarieu ning ieu. Aya bawang daun, aya seledri, aya tomat. Kitu we ning ieu ceuk. Ari dagingna ka mana atuh cenah ceuk asa mastakana hungkul. Apa dagingna mah tos diasahakan ceuk. Apana diaosi bese kanggo ngariung kamari ceuk kanggo hadiah. Tuh saking kubadag mastakan ge teu maeng sapresto ngulubna oge. Coba acan sampeana di ieu teh maloka dipasak sampeana mah. Urang kumaha teh sing bersih tuh ceuk. Teu dikumbah mah watos bau tos diwasu mah urang tuluy we siksikan. Kuat ngagaleser ieu mah nyiksikan ge banding ku hipu teuing. Teu kudu eprot-eprot nyoplokkeun daging jeung kulitna oge. Tah ieu favorit abdi mah ceuk manona pelem pedo enak pokona mah. Tuh geuning nu sabelah deui geus asak we ceuk. Cai pangulubar ge meuni kieu tinggal meuni hinyai. Piceun we urang langsung we kumaha prestona. Kumaha sing bersih pan urang ngulubkeun sayurna. Bumbuna urang make uyah we jeung penyedap. Tong rupa-rupa sok leneng sing karasa pedesna we. Geus kabayang suruput pecaina seger hayang make jeruk limau. Coba urang asaan geus ngeunah imah mantap pokona mah. Tuh tinggal ieu asak we kabarita teu. Ameh leuwih mantap urang nyamal hejo tinggal itu ceuk. Seledrian deui ameh leuwih ngeunah. Tuh tinggal meuni seger make perasan jeruk limau. Harayu ceuk urang emam ieu ke urang sasapuh heula ketang saeutik baralaan ieu. Ngagero-gero macar oge meuni hararese meuni ampun. HP terus pan. Hayu ceuk urang balwakeun bismillahirrahmanirrahim. Cing teh wareg kudu wareg we saring kuduaan. Tong loba teuing supaya wareg sekali dahar we pan itu urang bagikeun ka batur.